baheula mah mabatana teh da barelet nu baheula mah kana ilmu ge sami nu baheula mah jang kasep neng lamun nek neangan kana ilmu Allah kana agama tong sakali-kali kurang-korek kana pengetahuan umum sabab urang teh jalma terbatas kemampuan sarupa we lamun aja nek mempelajari kana pengetahuan umum ulah kurang-korek kana agama sabab kemampuan sirah urang dibatasi ku Allah Ta'ala kitu nu baheula kumaha lamun hayang barokah bersatu nu kaluar ti sakola nu kaluar ti pasantren bersatu keur ngolah negara jeung masyarakat supaya jadi negara baldatun thayyibatun barabun ghafur kitu baheula mah teh Bayun pribado sabada ngahaturkeun tahiyatul muslimin tegakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nutos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku aosan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama umaro masyarakat pemuda-pemudi santri santriwati alhamdulillah dina ieu wengi urang sadaya nuju dilungsuran hidayah taufik ku Allah Subhanahu wa taala wirehna urang sadaya parantos raridho manah tiasa nyuntang waktos tina waktosna istirahat diganggu heula sakedap urang sami-sami gugunuk bekel ngadamel ceng-celengan kangopi bekeleun hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang kahiji lalakon urang anu bakal kasorang di mana urang parantos ngaraoskeun bosen di alam dunya bu di mana orang parantos ngaraoskeun pusing aral capek di alam dunia itu maka ku Allah ge moal diantep pasti dibayan nya aya sanes paeh ketang jalmi mah nya jalmi mah sanes paeh tapi maot itu kade maot sanes bahasa Sunda bahasa lemes tapi maot teh bahasa Arab itu saur santri mas segat nate masdar tina eta teh tina mata yamutu mautan hartosna maut teh ngali itu jadi jalmi mah teu aya nu paeh lamun jalma paeh jang naon urang ngaji jang naon urang salat teu aya harti naon-naon sabab hartosna paeh mah tamat riwayat itu ya tutup riwayat di mana tos paeh di alam dunia teh teu aya urusan ka dituna mata kanggo abdi manu bodoh keneh dina ilmu agama teu menak katerangan dina ajaran agama Islam malaikat nanya muning paeh jaya duka di dieu mah da ulamana sok ulama nyaan bejana itunya itu teu aya keterangan dina Islam malaikat nanya mau paeh orai paeh teu aya sabab sasatuan mah dihirupan ku Allah teh
hanya sebatas kanggo ngaramekeun alam dunya bisi jalma kakurangan sobat. Itu bilih jalmi kirang seueur ditamahan ku orai tetop itu ku ucing ku mau pilut bajra tapi kakutu-kutu bisi jalma itu henteu apaleun yen jalma teh dipasihan mastaka ku Allah taala mata ku Allah diperakan kutu dina sirahna itu supaya aya cabakeun itu hari kitu mah aya kutuan pan dicabak jadi oh bener berarti urang teh aya mastakaan kitu nya mata kade nu teh aya kutuan ngingu isukan itu ulah nya mata ngahaja oge dipanjangkeun buuk baya aya kutuan itu aya kutuan mah pan moal dicabak-cabak itu kaduana pangna abdi dipanjangkeun buuk teh pedah pidawuh Kangjeng Nabi wala yaf'alu syai'an illa bi ilmihi eta ulah wa kami gawe kana hiji perkara lamun eta perkara nu rek dipigawe teh teu apal ilmuna bisi hanas dipigawe malah menang siksaan itu kaduana dalil pidawuh Allah dina surat Yasin ya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sok diaraos eta alhamdulillah piraku atuh daerah ulama kieu teh apa eta acan mah surat naon eta teh surat Yasin pasti katalar sadayanya mung hadena we teu apal jerona itu apal watu kalimuna we dalam munsik ararapal kana jerona mah jiga nama ayat eta mau burung digunting ribet kadengena itu jaga di poe kiamat jama dipariksa hiji-hiji anu piomongeun itu nanaonan dipariksa ku malaikat tugas ti Allah bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamel ku urang ayeuna di alam dunya ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal tukallimuna bakal ditaroskeun sadayana itu anu teu ditanya teh 5 golongan jalma nu 5 golongan jalma mah eta mah teu ditanya naon sababna nu 5 golongan mah buringas jag-jag leuwih ti malaikat da datang malaikat ka dinya teh geus eueuh nu 5 golongan mah ceuk malaikat ka mana teh aya jelema teh itu cenah geus ka sawarga akeun bae cenah sidong-sidong itu nu 5 golongan mah tingali dina kitab Paranti Barudak PAUD aya ya Paranti budak PAUD na Duratul Nasihin Duratul Nasihin budak PAUD mah nyerahkeun kalau mah cek Duratul Nasihin aya 5 golongan jalma anu jaga di poe kiamatna teu diparios heula eta mah langsung ka sawarga itu saha nu 5 golongan teh hiji nu teu dipariksa ku malaikat teh jelema beunghar jadi jelema beunghar moal dipariksa era nempo jelema beunghar mah RT kene nagih pajak ka jelema beunghar mah ti bangku kurilingan nya nepi ka henteuna we ditagihna ge tapi lamun ka jelema tukang kuli macul aya 7 kalina nagihna teh nya papanggih magrib teh kalah hapunten cenah can gaduh wah kitu mata jelema beunghar mah itu jagana ge moal dipariksa ibu hoyong baleunghar ibu hoyong beunghar amin mudah-mudahan dikabulnya itu nama da moal dikabul moal teh urang teu ulah teu mudah-mudahan we ieu mangawartosan bade dianggo mangah teu karep upami hoyong baleunghar nya loba duit itu lamun hoyong beunghar wayahna usaha nu ayeuna tuna moal beunghar teh usaha nu ayeuna nya
alah kuru jeung teu bedan beunghar mah nu aya ge teu teu genti usahana tingawitan dinten enjing usahana ical galeuh kapal jual meuli kapal mah payu 5 we sapoe Allah batina geus teu kairo munang 50 tahun we jual meuli kapal sapoe payu 5 beunghar lain memeungesan itu lain ngainakeun ieu mah yang beunghar dagang cilok 7 wah tumpur nu aya ge pisang sarageun matak nu beunghar mah teu dipariksa jag-jag itu jaga di poe kiamat ge tapi katanya nyahueun neraka boro-boro kaasup ningali henteu ngepelenyeng manten itu jelema anu sangsara mah alah kokosodan we di arah-arah masar jeung alah bring ka kaler ka kidul ka kaler ka kidul dawatek jelema sangsara teh gitu dipimpin ku ustad da eta pamawana teh ngariweukeun unggul teh ustad teh bring ka kaler bring ka kidul nyai nu bodoh mah kumaha ceuk ustad we itu ceuk nu bodoh nih ka mana cenah pak guru teh urang minta bantuan cenah ka saha tu ka bibit jelema bring jalma teh ka mana muluna ka Nabi Adam da eta bibit-bibit jelema teh nu piomongan teh eta itu nya datang ke Nabi Adam cek Ustad assalamualaikum ya Rasulullah waalaikumsalam cek Nabi Adam aya naon sih cing ala bring kain itu Gusti Rasul abdi teh ari kahoyong agung tapi kemampuan teh aya hayang naon kahoyong mawal aslu qawiyun abdi teh hoyong uih deui ka alam asal nah di mana sini asal nyari asal mah abdi teh ti sawarga ngan abdi ayeuna hayang deui ka sawarga tapi jalanna macet kurang modal nane ka sawarga kala ka dieu nyuhunkeun kebijakan cenah abdi nyuhunkeun bantosan teh bahasa Arab nama syafaat ya syafaat teh bantuan teh itu jelema eueuh kaboga teh kitu teh itu padahal mah entong hayang-hayang teuing mun bisa mah disapaatan teh itu kudu mampu sorangan dan nu 5 golongan ge geuning teu disapaatan ge nepi ka sawarga kitu aya jelema aya kadaek mah jelema nu hayang disapaatan jelema kaduel eta itu maksudna abdi nyuhunkeun dibantosan syafaat teh cek Nabi Adam ai maraneh ngaji teu di alam dunya itu abdi teh ari ngaji mah ngaji nanti apa cenah kana sejarah kami sing inget kami dibijilkeun ku Allah ti sawarga ka alam dunya teh akibat ngarempak larangan Allah di sawarga tah ti harita nepi ka ayeuna teh can aya keputusan hakim ieu kami teh geus dihampura ku Allah atawa acan mata kami ge can bisa ka sawarga sad can aya keputusan mata boro-boro nulungan anjeun kami sorangan masih di dieu keneh wajahna cenah moal bisa lain teh nyaah kan kami ge riweuh tu ka itu jadi sugan ka RT bring ka RT kaleresan RT nanti tara salat itu cek RT wah ngabring ka dia mah cuma burung merepuk aing luncat ke RT nanti ka neraka da sieun beureun dikarepuk mah itu cek RT bari luncat ka itu cenah ka RW lumpat ka RW salajung jalan ka neraka da kitu ka itu cenah ka ustad seret ustadna ge tingali dina kitab Sidratul Qiyamah jutaan para kiai para ustad ajengan nu dialun boyongkeun ka neraka teu tatanggana naon sabna ilmu nah dibejakeun saware itu badak ilmu mah kira-kira nu apal mah ilmu Allah mah bejakeun we nu pait-pait nu amis hidayah taufik Gusti nu kagungan kade neng aden sing emut pasantren sanes gudang ilmu itunya pasantren sanes gudang ilmu pasantren hanya tempat milarian ilmu nama di Allah dilungsuran ku Allah hidayah taufik bisa ngaji teu dilungsuran hidayah taufik mana pikaruntuh jeung madrasah ge moal bisa naon da eta
ada itu bisa di mana pesantren sumber ilmu atau bisa hanya tempat milarian itu. Maka Nabi Adam tetiasa nyapaatan ngabantosan karena kariur urang cing alabring muntang ka ustad kalasuk dibejakeun saware itu airotin oge di mana ngaos itunya nu ngarora pokona nu ngarora ustad ngora makan beda jadi ilmu teu ngajamin keur umur nu ngora mah teh tetep nafsuna wae warofa'ul mubtada'an bil ibtida kadzakarofun khobarin lil mubtada gitu. Nalfiyah irfa bikanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar gitu. Nalfiyah teh perbawa budak ngora mah ai kahayang ngapak langit kemampuan mah nol. Lamun ngaji sekali ngaji teh hayang terus iman kabehnya dalil ngaji mah ngaji we lingjeng teu mah lain urusan urang bedakeun teh ieu bener teh ieu salah akhirna ka intina teh sok rada ngaco itu nya lamun bade mangkat ka madrasah ningali we pare tatangga teh geus rada koneng lamun derotinan teh nyaritakeun jakat teh awas nu sieun teh kabagean gitu ada teh ustad sulit teh geuleuheun tetangga oge teh matak ibu-ibu nu sok rutin ge lamun geus koneng pare mah jarang rutin itu areureun matak ceuk nu rutin nah ajeuna ibu teu rutin ada kateguh aing kateguh naon ustad tadi nyaritakeun jakatnya geuning ibu mah cenah apal ustad eta mah teh koneng pare kateguh manten gitu nya ngetek si dia nyaritakeun ilmu Allah mana we nu kira-kira matak nyerieun hate batur itu lamun nyaritakeun puasa nincak we kana bulan Rewah hoyo we rutin teh nyaritakeun puasa we eta teh kurang ngaji diri itu jalma teh teu resep kabeh aya nu soak yang hareupan bulan Ramadan teh aya nu sieunun nganeukeun Ramadan teh matak balik rutin teh teu bati jag-jag jeung kareuyeungkeun kunaon ibu cenah weh rutin teh meuni kitu abdi mah teh bau nguping Ramadan nya sok kadarek teh tah eta teh salah ustad itu lamun nek nyaritakeun Ramadan sawal jadi ngeunaheun kade ngeunah untung kaliwat itu jadi teh nyerieun hate itu lamun nyaritakeun zakat geus ngarame teh kira-kira geus tumpur parena itu teh tetangga beres ya mah ustad teh lah geus bea kakarek nyaritakeun zakat tah kitu ngeunaheun itu nya kumaha akhirna ka itu teh meunang ka dieu teh meunang torojol we masjid jaka ditu nu ngabela ka dieu nu teu aya nu ngabela datang masjid tinu pangagungna dugi kana pangalitna nyalampurkeun dipayuneun di luhureun neraka ngaramang masjid teh ceuk masjid hayu cenah ka dieu ku kami jajabkeun ka sawarga brus we kabeh sakampung eta timimiti ngadeg kampung eta aya jelmaan tapi ka kiamat ditarik ku masjid eta itu saalam dunya tinu aya keneh nepi ka nu geus eueuh masjid jadi araya deui nya mangkaning masjid urang mah can angeus harita teh katemong di arah masjid teh beda ngaplek ke masjid goreng lain teh ayeuna mah mual banganeangan yo cenah masjid urang pantona ngagubrak gitu nyantong hapus ka masjid alus dan urang mah ngaplek bulus we sugan nanyakeun jeung masjid jelema ieu mah tara salat henteu nu sok salat nu tara salat nu sok maling nu lacur nu gapleh nu pasea kabeh ditarik ku masjid tabageurna masjid teh kitu nu mantua nyieun nu teu mantua nyieun kabeh ke dibawa ku masjid imah urang ka jeung 7 tingkat moal geluyung ditarik teh urang teh nek dibawa ka sawarga kusabab tara ngeusianana jadi di tengah jalan teh nungtut maruragan
gitu. Jadi di bawah setenek dipurakeun di tengah. Gitu. Kajian muntang ti peberakatnya lesang tiang masjid teh. Gitu bageurna masjid teh. Nya datang ka ditu tinggal duaan. Gitu. Nya. Kan supir we jeung kenek. Itu muadzin jeung imam oge sakapeung aya sakapeung eueuh. Itu di masjid nanti teh nyupiran nanti mendek masjid ge ka mana we koloyongna da eueuh. Supiran. Jadi lila kene. Tak kitu teh. Nya. Hiji jelema nu moal dipariksa heula teh jelema beunghar. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebet jalma anu beunghar mumuh Allah. Itu upami hoyong ka sawarga. Ajeuna abdi mah alim cenah ka sawargana ge henteu. Itu. Da hakiki mah pamenang abdi mah dina ajaran agama Islam. Allah mah teu kudu-kuduan ka sawarga, teu tong-tongan ka neraka henteu. Itu anu sok nitah ka sawarga jeung sok nyare ka neraka mah ustad. Kitu-kitu ge ustad mah rada sayong oge teh. Itu punten sanes agul ku payung butut abdi diajar alif-alifan mempelajari ilmu Allah di tahun 63 nepi ka tahun 87 khusus ngagali agama sabab budak baheula mah kadaharanana teu pati bergiji kawas barudak ayeuna mungkin kemampuan berpikir na ge rada belet mun dibandingkeun. Mata kolot baheula ge mah patahanana kitu. Cekolot aki-aki ka barudak. Hei ujang-ujang sing inget lamun anjeun ku Allah ditakdirkeun jadi lalaki wajahna ulah robah nepi ka kiamat sing anger jadi lalaki. Ilmu tauhid teh. Ya. Lamun anjeun ku Allah ditakdirkeun jadi awewe omat ulah robah tepi ka kiamat sing anger jadi awewe. Kumalamun hayang barokah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Coba bersatu antawis pameget sareng istri melalui akad pernikahan barokahna putra. Kitu nu baheula mah mapatana teh. Da barelet nu baheula mah. Kana ilmu ge sami nu baheula mah jang kasep neng. Lamun nek neangan kana ilmu Allah kana agama tong sakali-kali kurang-koreh kana pengetahuan umum. Sabab urang teh jalma terbatas kemampuan sarupa we lamun aja nih mempelajari karena pengetahuan umum ulah koreh karena agama sabab kemampuan sirah urang dibatasi ku Allah Ta'ala kitu nu baheula kumaha lamun hayang barokah bersatu nu kaluar ti sakola nu kaluar ti pasantren bersatu keur ngolah negara jeung masyarakat supaya jadi negara baldatun thayyibatun barabun ghafur. Kitu baheula mah teh nya. Ainu ayeuna mah teh dianggo eta teh nganggo na logika. Itu saur sepuhna ka putrana itu lamun logika mah mana timbungahna we lamun boga anak yang ngarti kana agama yang ngarti kana pengetahuan umum asana moal dikabul itu rarabuan eta contohkeun kana jenis lamun saur ibu mana timbungahna we lamun boga anaknya jadi lalaki ongkohnya jadi awewe ongkoh kira-kira jadi budak naon eta jalur lain bikang lain kaluhur tengapung kana tinapa itu badak abdi ge jelema baheula beh ditu itu ngagali kana agama wae soak nyaan lamun lain buatan Allah mah pupus jigeuna sirah itu duka barudak ayeuna katanagaan moal di pasantren nu baheula neng jam 3 terus digugahkeun aya we santri nu teu dai kudang digotong ku babaturan langsung dikabalongkeun itu lamun coba obatin paehkeun bae daripada mawa batur pinuraka masina paeh we dibalong kitu nu baheula mah nya gereja tidang jam 3 terus nalar jurmiyah sorok yakulu imriti alfia
pas nepi ka buduk subuh baru terus berjamaah subuh sorogan diasrokeun diuruk saurang-saurang aya nu 3 kitab aya nu 4 kitab paling dugi ka jam 8 balagan jam 8 jurmiyah sorok itu naik kana yakulu tekuatin kana imriti kaburu duhur manten salat lohor balagan deui itu ngaji kaituna kana tijan sapina sula munajat dugi ka asar talaran deui teu meunang di bukuan teu meunang di kitaban khusus nganalkeun sirah nasrif nyias ngabuku ngabina segat paslun segat bismi isim garmun sorif narkib kirang langkung 48 rupa nu baheula mah teh nepi ka magrib teh can aya nu nguruskeun kejo itu alat begitu itu nama ke ilmu alat diutamakeun sanu gaduhna Sayyidina Ali mah sahabat Rasul panggagahna teu aya nu wanieun itu urang Indonesia ge balik nu yeungkeung harita ku Sayyidina Ali nya teu itu teu kieu pirakan arti teh nyabut itu kalah ngarempeyek jawara Indonesia Prabu Kian Santang ngising datang ke itu Sayyidina Ali nya ngarakene ngan Sayyidina Ali mah jago kama mana oge salat oge taratinggalun ti bedog dina cangkeng teh nyorene bedog itu ngarah gaya we bedog teh panjangna teh 38 meter rubakna 40 cm beratna sakintal setengah teh paranting ngeritan bawang teh itu Sayyidina Ali nyage urang butuh bedog gitu-gitu teh Masudi baik eta boga bedog oge bagur bedogna teh Sayyidina Ali mah teu kudu dipesat teh panjang teuing asal ditita we jeung Sayyidina Ali keluar cenah kasep biji we bedog teh muih we dipaeunan Sayyidina Ali itu ngadagoan di piwarang ku Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali ulin cenah ka kampung-kampung gitu di mana jelema tara salat mah tuk ke huluna itu daripada ceramah teu dianggap mah mending bedog eta ceramah itu put buat jelema teh jinggala lenceng huluna kapenak ku Kanjeng Rasul saur Kanjeng Rasul li atuh beak si jelema dikitu-kitu mah itu sing inget kudu panjang ingetan jelema masih batrobah keur mah tara daek salat dipaehan atuh eueuh harap-harapkeun gitu kena sina hirup wayana si abdi gede beak itu tadi namanya ka Garut kaburu dicaret tu Kanjeng Rasul beak saurang Garut saurang lawara badak kampih deui we itu teu bijeu deui dugi ka ayeuna bilih peryogi aya di Mekah eta bedog teh di ruang ku Sayyidina Ali hanapeun Hajar Aswad jerona 3 kilometer sok gali kanyana kulingis gitu nama manten yang nepi ka eta bisi butuh eta kadinya gali itu Sayyidina Ali nu dikaji Sayyidina Ali mah tara nyaritakeun syahadat salat zakat puasa mengaji tara ilmu Sayyidina Ali malarina kana baham itu saur Sayyidina Ali anu bijil kana bahasa kolot kurang kampung kade neng aden ujang nyai bapak ibu kade disorodot inung suku 2 poe ge cager deui tapi lamun ti saledat letah paka natrat nepi ka akhirat eta Sayyidina Ali itu batak ngadamel kitab nage alat tungkul sadaya nate 864.000 kitab alat moal katanagaan ku urang mengarana ge apa batak Sayyidina Ali ngawartosan ka para kiai ustad ajengan anu aya di lingkungan wayahna di mana bade nyarioskeun ilmu Allah pelajari ilmu alatna sarapan siki we kanggo urang mah kudu kacalar jurmiyah sorop yakulu imriti alpiyah mantek bayan maani bade cekap jadi lembek sakitu ge
itu teu apal eta lieur we ka mana loba nu ti soredat itu. Contoh misalnya alit-alitan adan subuh di Subang mah ustad teh duka kalaparan duka kumaha adan subuh teh sok dileuwihan tina waktu anu sejen sok ditamahan kalimat nate bahasa nate ku kalimat as-sholatu khairum minan naum duka di desa sami nya aya eta as-sholatu khairum minan naum tatangga teu pusing teu bae ada ustad mah kitu pagaweanana tapi lila-lila maral itu matak masyarakat sumping ka Pak Ustad punten ya Pak Ustad naon cenah Pak lain eta aya adzan subuh sama ka ditamahan teh kunaon jeung kurang subuh ditamahan kunaon jeung ku aing eta ku as-sholatu khairum minan naum maksudna naon hartina tah eta celengkeung janji ngamanaan da teh nyahoan jurmiah ceuk Ustad as-sholatu khairum minan naum ari salat leuwih alus tibatan sare murtad teh Ustad teh lalawara murtad teh itu lamun ngamaknaan as-sholatu khairum minan naum ai salat leuwih alus tibatan sare murtad ngahinakeun kana ibadah dina ajaran agama Islam dahar sare nginum hukumna jawad wenang teu aya ganjaran dahar teu aya ganjaran nginum teu aya ganjaran sare mata Kangjeng Nabi matara sare da eueuh buruhanana nah ai urang dipake ngarona sakepenting oge tilu peuting teu kamodalan deui terus elang layeuseun geus jauhna jeung Kangjeng Nabi pere kanggo umat Islam sare tidak mulai aya ganjaran kalebar-lebar gitu kudu nama teu aya nu kuateun kitu-kitu acan ya eta jadi teu aya ganjaran jelema sare ayeuna salat leuwih alus di badan sare ari ngaran leuwih sabaraha tingkatanana sare wae teu diburuhan terus salat nek sabaraha buruhna berarti ngece karena barokah salat dianggap tibang leuwih saeutik tina sare contoh logika upami urang gaduh domba ngarit kana carangka anu disebat leuwih na umpang sanajan alus rupana moal saeusi carangka umpangna jukut nu aya dina carangka umpangna diparabkeun kana domba hiji ge moal seueun nya tapi usina kajen goreng ge padet 10 wae mah carangkana gede mah seueun itu jadi leuwih moal sausi carangka sare teu diganyar ayeuna salat leuwih alus ti badan sare berarti ngarenahkeun kana derajat salat matak dina ilmu tauhid bisa jadi murtad doraka leulitikanana galilah as-salatu khairum minan naum terjunlah jurmiyah kalah ngeper jurmiyah teu katanagaan sorok ngadeg-deg yakulu imriti kalah batu albiah kalah kokosodan turunlah mantek kakara ku mantek kanyahoan sing horeng as-salatu khairum minan naum teh dilebetna as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum eta jadi as-sholatu khairun minan naum teh asli nama as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum eta cek ilmu mantek nah itu lain kitukeun we pek bisa mengadankeun anak kumaha da loba teuing kalimatna as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum wah kacau batak cek ilmu syair da syair teh aya ulama nah itu cek ilmu syair lidoruratin nadmi nu penting asa geunahkeun we dinyanyikeunana ngan lamun hayang nyaho jerona gali lah ku alatna bakal kanyahoan jerona
mual tipu. Itu kamana maksudna as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum. Ari salat anu sare heula jauh leuwih alus tibatan salat anu teu sare heula. Itu umumna, pada umumna salat subuh mah umumna sok karuleum heula. Tapi lohor asar maghrib isya mah jarang. Matak maksudnya sholat subuh mah leuwih alus tibatan lohor asar maghrib isya. Sanes leuwih alus tibatan sare penghinaan eta. Gitu. Matak sok neng. Itu mumpung arenom kene, mumpung barudak kene can loba teuing emutan naon pelajari ilmu alatna pira salapan siki lah. Itu 50 tahun ge geus. Itu tamat mempelajari ilmu alat paeh kayak gitu. Itu. Eta Sayyidina Ali kanu gaduna. Uwi kana pokok. Kamu naon urang memperingati diisrokeun dimirajkeun Kangjeng Rasul. Sok aya nyebatkeun cenah ieu teh memperingati Isra Mi'raj teu ngaji eta oge sarua wae. Paduh wae. Itu Isra mah kalimat Nabi maklum, Kangjeng Nabi mah lain maklum tapi majhul. Matak diperkuat dina berjanji sanes Isra wa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqaddata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kangjeng Nabi sanes Isra, lamun Kangjeng Nabi Isra kudu tujuan sorangan. Da Kangjeng Nabi mah teh ayang-ayangan. Jadi Kangjeng Nabi mah sanes Isra tapi usriya, sanes angkat tapi diangkatkeun melalui perintah Allah. Itu. Jadi Kangjeng Nabi teh diangkatkeun ku Allah ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Naon sababna pangna Kangjeng Nabi diisrokeun dimi'rajkeun? Syukur sababna ratusan teh sababna. Alit-alitan we dina duro. Wa ammas sababul mi'raj annal ardo iftakharat ala sama. Faqalatil ardo tawilna ya sama, ya sama, ya sama. Adkhilni jalisan ti'a. Idza akhbaro fi mahlukillah ana wa anta ana khairun minka. Itu. Dijawab ku langit. Ana khairun minki. Lianna Allah Ta'ala zayyanani bisyamsi wal qamari wal aflak wa ghuriha. Al ayah kaituna dibaca kabeh ge moal ngarti mending bahasa Jepang we. Itu. Kahiji pangna Kangjeng Nabi diisrokeun dimi'rajkeun teh sababna aya dua makhluk Allah anu gede parasea. Jadi pas ada yang bibitna makhluk Allah nupang gedena. Secara logika neng ai buatan Allah nu ararageum naon? Nupang gedena buatan Allah teh hiji bumi dua langit eta beude. Itu matak tukang mebel ge mungeun korsina. Hese. Itu siapa cari ngogo aja bingung nyeun korsina. Itu. Parasea dah sanu ngamimitian pasea bumi ieu teh jagat teh cicing-cicing ge otakna mah rudet. Matak setiap jalma oge nu antara kana taneuh mah rarudet we pikiranna. Lamun hayang mung rudet di alam dunya entong antara kana taneuh ieu mending ngamal. Gitu. Kasebut antara kana jagat mah rudet. Itu. Naon nu di anggo pasea pangaboga itu dayua di harta mana nu sok matak cecok mah rumah tangga
bapak sareng istri rumah tanggi duka di dia mah Pak di abdi mah can pernah nguping jelema rumah tangga isu-isu pasea alatan kaburangan salat subuh can aya hakanun nu paseana teh kaya itu akibat antel karena jagat dalalai matara pasea da boboh tarakan taneuh gitu mata lamun hayang aman urang mah sukana mending make jangjang ae di luhur itu naon sababna pangna bumi ngajak pasea ka langit boga rasa beunghar itu boga rasa beunghar da ieu teh alam dunya teh kawitna mah Pak henteu renyul kieu henteu lalegok loba gunung kieu henteu dijieun ku Allah nama datar ieu teh alam dunya teh henteu cing rencro henteu lego teu aya datar kabeh oge itu rusak nama akibat Nabi Adam turun ke alam dunia di sawarga jeung di alam dunia beda di sawarga mah butuh nanaon gitu kudu neangan kusab diomongeun Nabi Adam turun ke alam dunia loba kahayang makaning teu bebekelan dan naonna Nabi Adam nu pangheulana dipika butuh bensin korek api hayang udud kira-kira ngajerit ka Allah Gusinya ada yang udud ya tapi itu bukan sini itu yang utus malaikat Jibril coba nyokot ke neraka gitu segede drum mah itu yang malaikat Jibril ke neraka nyana sekitar setengah dugi ka lawang langit ke-7 teh kuatin lawang langit teh ngepul balik deui pulangkeun deui ke neraka nyanak deui segede bal liter anger langit ke-7 teu kuatin pulangkeun deui nyanak deui segede nogayang anger teu kuatin terus diurut nepi ka segede besan terang teh besan kacang jepun segede gitu dia mah besan itu dilalaki mah jaya bawa nganepi ka langit ke-7 nek ka langit ka-6 teh ngetek di langit ka-6 pulangkeun deui itu nyanak we segede liang jarum itu cek malaikat bisa tekuatin di wae ngabangakeun aing keum heula di sawarga di laut sawarga dilana 200 tahun menang eman 200 tahun kakara dicana ka dunya itu langit kahiji teh geus euneuk-euneukan duka balangah malaikat teh duka kumaha di lawang langit kahiji teh kalah lupas ngakubra ke alam dunia maka ya alam dunia tengah beledung tapi kamu selat acak-acakan tapi kayaknya itu ada di gunung teh ada panggung selatan dan urut ke neraka itu engke majang melum jelema teh itu di barelum itu nu hayang ngelogak-logak teh nah teu aya nanaonan terus ku Allah dihias alam dunya teh aya nu jadi jukut jadi kai sasatoan ya entok hayam meri orai mau badak tapi ketika itu sasatoan di alam dunya nah dunya berpikir cek dunya aing hirup teh gede manfaatna jadi beunghar ayeuna mah itu pandunya masa umur teu pernah nangkuban nangkarak we dunya mah nepi ka ayeuna ge yang jelas lamun nangkarak ningalina ka luhur sanu ditempo di luhur tatangga langit barang red ka langit ada dijieuna ge bareng ya ti barang dijieun nepi ka harita teh kaboga pisan langit lah eta we kagabrutna teh panon poe bulan bentang panon poe bulan bentang tah dirinya muncul kata kaburan aing beunghar langit teh kamonesan pisan itu badak dina malam Kamis dirojok langit cuk bumi ka langit ya sama hei langit itu nusare cenah cenah euy langit ruas teh seumur-umur kita ra kau cek langit aya naon cenah mi itu dabaraya ban
itu kurang nyokot orang Sunda we da orang Sunda mapan kitu sok ngaruksak ngaran batur tapi atuhun nya lamun papanggih jeung RT ge cara nyebut Pak RT cuman teh kitu ya eta mah kurang Sunda itu panggil jeung Ustaz tat atau dari Ustaz jadi tat gitu ge padahal mah tengah hina teh matak cek langit ge ka bumi lain cenami saumur-umur urang dijieun babarengan ku Allah Taala kakara anya sia make huak haok penting ieu kakara anya dihaokan ku tetangga aya naon cenami ante Ida akhbaro fi makhlukilah ana wa anta ana khairun minka dipikir-pikir ku kami buatan Allah antara kami jeung anjeun kami mah khairun jauh leuwih alus tibatan anjeun itu ceuk langit oh ngahaokan teh seuing teh nek nemongkeun kaboga eta nempo maneh meliweuh peningkatan pisan siapa sakitu kaboga teh panon poe bulan bentang panon poe bulan bentang komo ningali di bulan mah cenah siapa geus sore amun direkeun ku aing sakapeung bijil sakapeung teu aya aturan bijil ge tibang sagede curug hese teu da ayeuna pan tugas teh bulan teh dibeuting pan aya wah melol-melol dieuna mah geus dieun merenyanganan bulan geus sakarep-karep teh terus muliakeun kami buatan alumah daripada anjeun ai kitu nya tingali we di kami mah itu ku Allah teh dihias aya nagara aya sagara aya gunung aya sapi munding hayam pelung hayam bangkok gitu hayam ternak likan dia ingat sapi dia ina makomo aya kasebut sapi Jawa nya Pak jeung kululu teh itu kumaha langit digitukeun ngamek henteu itu atuh langit ngamek baru sakurang nya langit teh tibang nyengire cek langit oh maneh ngageuingkeun ka dewek teh pedah boga nu kitu langit teh ya aing ge lain teu bisa nurutan si lain di anjeun boga sapi di anjeun boga hayam ternak mampu aing meuli lamun aing teu karunya ka maneh mah aing ge ngingu sapi 80 juta mah nganu diingetkeun ku aing ieu modal sapi ka mana sia mau burung ka Masjid Jami gitu aing teh ngingu sapi teh lain eueuh duit nyisingna sapi pasti ka imah itu kumaha lamun awewe keur masak gitu murag 30 oge tai sapi sia geus makahakan gitu matak ceuk langit anak khairun minki tetep luhur kene derajat aing daripada anjeun ku syariatna ge aing ayana di luhur berarti luhur dewe itu nabi kapapaseaan baheula perebut pendapat antara anu di pasantren antara anu sakola jeung budak angon tiluan perebut masalah langit teh itu silitanya jeung nu sarakola ka santri naon cenah aing ngaran langit teh itu ai santri paningali tina Allahul ladzi khalaqas samawati digali ku ilmu alat tapi ka ujung-ujungna kanyahoan ternyata langit kahiji teh ku Allah didamelna tina emas langit kahiji teh emas teh warnana koneng nah geuning cenah katinggalina kitu lain langit robah warna ngan paningali jelema terbatas jangkauan sehingga paningali jelema teh tembus kana aslina langit matak juga nanti hideung lain hideung koneng kadua lamun langit aslina katingali ku jalma maka jalma di alam dunya moal aya nu kafir hiji jajan teu kaci jelema iman kabeh di alam dunya itu badak lamun udagan hakiki ieu mah keur pribadi abdi hebatnya teu nyanyana kana sanesna
coba ridho di malam menjalma di alam dunia wong ieu iman kabeh ante teu ridho itu jelema iman takwa kabehanana penting ieu sa alam dunia teu ridho neng naon sabna lamun jalma wong ieu iman takwa kabehanana kiamat jadi isukan kiamat jadi itu nah make kiamatnya ini lemah geus ari iman takwa lo ge nyaeun moal diantep di alam dunia tinggal merenanya ke sawarga itu atuh iman takwa sarena bakal kiamat mau urang edan nu sararea wah 5 menit di kiamat lamun jelema edan kabeh mata ceuk Allah wa khalaqnakum azwaja tiap aya bener aya salah aya istri aya pamengget itu teu aneh dua nana ge sarua makhluk Allah jeung aya wadana dua nana teu kudu papaseaan aya tatangga tara salat alhamdulillah tah lamun ngaji ilmu Allah tauhid gadi dan obatna lamun eta tatangga tara salat lain arah lain nyewa tapi ngangkatkeun panangan dina ilmu tauhid mah alhamdulillah Gusti ieu panginten ajakeun abdi teh nu teu acan kersaeun kitu jadi ustad aya pagawean ngajak nu encan lamun tatangga urang geus iman takwa kabeh ka masjid nek salat dohor jam 11 geus matet di masjid nek nanaonan ustad adan da jelema ge geus pinuh manten dipaksakeun adan ge hayang pelung moal milu berjamaah gitu nya badak sing kararunya ka ustad tong harideng cing kabeh baya aya ajakeun kitu tauhid nya kamarukan ke ngarugun nafsu mamatak cilaka nek ngaji naonana lamun tatangga geus eling kabeh kitu mapan aya nu teu eling nya aya ajakeun ieu mah pernah tatangga antara salat ge tong diwabuhan jama tara salat lain diajak kalah dipika geuleuh nya heuh bakal namahan batur itu kan Islam malah mendigalo-galo jeung hawa nafsu jeung tibatan namahan batur kalau beuki acak-acakan eta ujung-ujungna pasea malah ceuk langit bumi sanajan aya naon ge dianjeun tetep derajat maluhur keneh kami bisi anjeun teu apal sawarga neraka oge ayana di kami bumi teu amek dikitukeun hiji bongan kamimitian kadua boga paneungeul ceuk bumi bae tina sia boga naon ge ada engge nyaho sawarga jeung neraka aya di anjeun tapi tetep derajat mah aya di kami sok cenah boga naon deui anjeun dijawab ku bumi anu terakhir anna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habibi rabbil alamin pi'a kitu ceuk bumi sanyana eta mah kami mah nyaritakeun entok hayam seden bisiru waswe disakaliguskeun mah aba-aba asli nama ieu darajat luhur keneh kami sabab di kami mah aya jalmi numpang dipikasihna ku Allah jenenganana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaringkuk langit harita langsung melengkung ku isi-isina da tadi nama langit teh damprak eleh pasea ku bumi nepi ka melengkung nepi ka ayeuna teu lempeng deui da bengkung nama urut pasea harita kitu teteh nya ngadiri teh ka Allah saur langit Gusti pan abdi buatan Gusti bumi buatan Gusti nah ari di bumi dilingihan ku kakasih Gusti jenengan Muhammad ari abdi henteu abdi nyuhunkeun izin Gusti nyuhunkeun keadilan Gusti eta nu jenengan Muhammad cobicana ka abdi hoyong katete satete weh kuat ngajerit langit ge hoyong katete ku Kangjeng Rasul nah ku urang bejana malah ngancam langit teh awas salmun kai kadang kain tunggulan bae lah gitu nya geluhun nang urang itu kakang jeung nabi mah teu ka murungkutna langit nepi ka ayeuna koyong-oyongna ka teteh madat Allah ngutus malaikat Jibril tempo itu langit cenah nepi ka bengkung kitu sumuhun ja Gusti kunaon ja teteh pasea tadi
Saan eleh langit macam bengkung oke gitu itu bila ngomong saya langsung berumput gitu deh itu pasti anaon ngomongkeun pangaboga kunaon elehna langit kuayana kami geus ngalungsurkeun Habib kami jenengan Muhammad cek malaikat opaingan cenah iku eta mah malaikat nu kuat do macak turun anjeunna ka alam dunya canak cenah Muhammad bawa ka dieu karunya langit hayangan katete turunlah malaikat Jibril ka alam dunya canak Kangjeng Rasul ditetekeun ka langit tos nete mau widi we ka alam dunya ringkes eta itu kedua naon sababna Kangjeng Nabi pangna diisrokeun dimirajkeun ka Nyah Allah wirehna Kangjeng Nabi ti kawit lahir ka alam dunya ti usia 3 tahun dugi ka usia 40 tahun jabatanana neme hiji nabi maka ayatna dina Al-Qur'an sapotong inna arsalnaka syahida neme dugi kadinya Muhammad anjeun dilahirkeun ka alam dunya syahida supaya jadi contoh balarea tah nu disebut jelema bener teh ngan anjeun-anjeunna jadi lamun ningali kana sejarah eta ti kawit Allah taala ngadamel jalmi nepi ka poe ieu can aya jelema bener dua kan hiji-hijina eta itu neng aremut keneh teu saur guru wa ieu mah saur guru neng ari Allah pangpayuna ngadamel jalmi saha Nabi alhamdulillah itu salah itu guru nanti deh pan aya hadis qudsi pidawu Allah nanti dilebetkeun kana Al-Qur'an saur Gusti Allah dina hadis qudsi laulaka lamma khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam cek Allah kami muanyieun ieu bumi langit sawarga neraka sanajan Nabi Adam ku anjeun upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad payun-payunna didamel ku Allah taala teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta eta pangpayunna teh neng sanes Nabi Adam Nabi Adam teh dieu urang teh anak kincuna karek sagala dek ieu itu Kangjeng Nabi Muhammad kan pernah jelema asli itu ai urang mah teu katingali jelema hakiki ya kade ulah dianggap ngece neng ya ibu-ibu nu hadir ulah dianggap ngece ya ilmu aki-aki itu sategesna moal aya nu apaleun kana rupana jelema iwati Allah nu ngadamelna moal aya nu apaleun kana rupana jelema iwati Allah nu ngadamelna awas ulah dianggap ngece tapi ilmu nya gitu ulah dianggap ngece ari ieu anu halaladir di dieu ibu-ibu nini-nini aki-aki itu nu ngarora jelema lain itu dina hakiki mah itu abdi gaduh keyakinan lamun anu potongan model kieu bentuk-bentuk nu model kararieu sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat potongan kieu moal dikasawargakeun moal dikasawargakeun gilaeun sawarga nempo potongan model kararieu aslinya teh moal dikasawargakeun potongan kieu mah jeung dina dipaksakeun aja lamun potongan kieu dikasawargakeun sangsara di ditu teh wadul Kiai Ustad aja nyebutkeun di sawarga senang lamun nu model kieu dikasawargakeun itu moal aya nu apaleun kana rupana jelema ieu hati Allah taala naon atuh nu katingali ku urang ngijing jarentel kieu cangkangna bahanna tina opat cai seuneu angin taneuh eta bahan wadah jelema fisikna tingali Nabi Adam alaihissalam di sawarga ngawitan didamel ku Allah taala nyanak sari bumi sari angin sari seuneu sari cai digunukeun ku Allah taala dibentuk jelema teu hirup ngajelepeng we Nabi Adam eta cangkangna
sup penyawa ruh Nabi Adam tidak inung sukuna heula sup kana inung sukuna kakara Nabi Adam hirup inung sukuna wungkul dan nyawana karek nepi kadinya itu untung nyawa ngaranna ge hirup ngeureujeuh tina inung suku teh kana keneung mata kakare kekejet itu ya lamun ibu mesti kekejet adan nyawa masukna naik kana bitis naik kana tuur mata lamun sare sok terus ngaringkuk eta nyawa kana tuur teh itu naik kana pimping go ke jalan cakak tadinya di jalan cakak itu di tengah-tengah jalan jagat teh didinya aya ramut tunggal namina si Soleh gitu nya namina teh si Soleh ramut tunggal nya aya oge suung rampak aja nganu di lalaki mah itu ramut tunggal namina si Soleh nama ke disebut si Soleh lunguh eta mah amun nu bogana sare yang nginggir ka katuhu milu dengdek ka katuhu amun mali kakenca milu dengdek kakenca tah eta si Soleh ngaranna panah kitu nyawaan gitu sup penyawa kadinya kana ramut tunggal langsung nuduhkeun cak-cak lamun nyebutkeun cak-cak berarti aya nyawaan gitu ya nah tiru terus naik kana patuanganana kana panangan nyalur kana mastaka untung teh sina mastaka teh terus bijil cicing we lamun bijil mah uras wae hadena teh cicing dirinya hirup Nabi Adam itu nya tah si Soleh oge teu daekeun ngukul deui geus aya nyawaan mah itu yang naon eta teh alat ibadah ti Allah taala alat ibadah ya ibadah itu diberi eta teh alat ibadah ya sabab bentenna pameget sareng istri ari istri mah cirina istri teh ngagaduhan daging kirang pameget ngagaduhan daging langkung ceuk Nabi liyah sula ata'adulu teangan jalan adil-adilan lamun boga daging leuwih pasihkeun kanu kirang baya manfaat gitu jadi tadi nama aya obat jengkalna pasihkeun kanu kirang teuing dikumahakeun di ditu na sababalikna teh tinggal sasenti deui meureun dihakan manehna gitu barokah teh mata disebut ibadah Nabi ngadawukeun man fa'ala zina ala zaujatihi fahuwa shaddaqatun di mana pameget nu tos ngagaduhan istri maka di mana ngalakukeun jima teh keur nu arano mah minimal 17 kali sadinten sawengi keur nu arano nya ayeuna teh sepuh mah kudu aya peningkatan mentong diangerkeun wae 40 50 wah cenah mah burung maut eta urang Islam nu di Arab-Arab nya eta husnul khotimah gitu nya can fae mah terus gitu nya gitu oke eta kanu gaduh kanu teh gaduh nya nilikeun lah nya dilenge gitu nya dianjurkeun ku Kangjeng Nabi teu meunang aya hiji peuting nu kaliwat aceuna abdi mah da geus kolot walau kana arwahu minal gorgor teu nanyakeun kolot urusan ibadah sanajan nyawa geus aya dina ti koro terus we itu ibadah mah ieu mah aya nu sabulan sakali 2 bulan sakali dituntut ku Allah jaga di akhirat para boti aing dipake naon tah kitu nya mata kuayahna anggo teu semat ayeuna mah eueuh istilah aki-aki nini keureuyeurkeun 17 kali gitu ibadah maca selawat kedua zakat eueuh bikeun puasa batal wae mun ngahaji eueuh harepan atuh ngeureuyeuh eta urang teh atuh pira 17 kali nya pae wae ibadah sawarga ngadagoan catet itu nya catet nya sungkeun kana YouTube 17 kali
ya syukur mun menang 40 gitu benteng kade. Nah sejarahnya gitu sok ayeuna bapak ibu nu teu sarepuh terutami di mana aya tatangi urang anu teu damang dugi ka walesna sakarat lahnya tungguan sanajan kiai ustad ajengan tadanga RT lebe milu narumuan anu sakarat apa teu waktu bijilna jelema tina wadahna teu aya nya tah nu disebut jelema mah eta kaluar tina wadahna nu apaleun ka jeung kiai oge itu tah jelema mah nu kaluar anu galatak geletek mah eta mah cangkangna matak ceuk Nabi wal aslu qawiyun balikeun kana asalna di mana ya asalna jelema cangkangna itu mayoritas umum urang Islam mah dicontohan ku karuhun urang baheula di mana jalma anu tos maot teh tinggal cangkangna teh sok diraruang duka di dieu sami di ruang nya itu tiba heula dugi ka ayeuna ngeureusep di ruang. Berarti teh aya peningkatan ilmu lamun kitu mah. Cangkang urang teh fisik urang teh asalna tina opat. Cai, seuneu, angin, taneuh. Matak di mana jalma tos teu aya sok pulangkeun kana salah sahijina nu opat. Itu urang dibalikeun kana taneuh di ruang panasana tina taneuh. Anu cerdas otakna mah jelema maot di ruang wae mah astana teh ngalegaan mun diurus leuheung daya mana rempoke ukur nek lebaran we ngalelebar jagat matak batur matara di ruang tapi dibeulem tah eta cerdas jadi moal ngalegaan teuing astana kitu nya karunya cenah dibeulem mah tong sok janji heula nah ai dibeulem karunya ai di ruang henteu gitu, ai gitu di ruang diberi sabaraha hektar keur ulin. Da naon ngagali sameter teh lain keur mayit keur nu ngaruangna bisi heureun. Da mayitna mah disolopakeun saeutik. Menang nyolopakeun teh halangan ku papan ongkoh, diidek ongkoh ku sararea. Komo minantu mah nu ngidekna. Api-api cucurikaan dah hayang kapuji ku tetangga. Gitu teh nyaho di jero lemah teh gitu bari engklek teh bari ngidek di jero na ai abah di Arab ti bereto teh meuni ka karekos teh adak minanti mah tong dibabajut ka astana palipuan unggul cenah nyaba we teu balik teh majarkeun teh di Arab ti bereto semeus kesel ni ka karekos gitu nya manya karunya gitu lidah itu aya nu karunyaeun di ruang karunyaeun di beulem dipalidkeun itu naon sabna pan urang asalna tina cai aya anu tumpak kapal murag teu kapanggih meureun dihakan angin sok tingali dina hadiah anu ragrag tina kapal teu kapanggih anu di beulem anu di ruang nu dipalidkeun kabeh ge hadiahna wa ila arwahi ahlil kubur teu aya nu ahlil dipalidkeun teu aya nu ahlil dibeulem kabeh ge wa ila arwahi ahlil kubur sabab nu pinah tina jasad lain kana taneuh tapi ka alam kubur aya alam kubur lain astana salah alamat kabayangkan ku urang lamun disebut alam kubur astana di mana syuk jalma di ruang teh malaikat munkar nakir datang ditugas ku Allah titah nanya mumpung karek sok baya gumpureun keneh itu malaikat munkar nakir teh nyanyanak gada dua siki itu nya bentukna seperti kadu cangkangan didamelna tina wajah berat nu pangleutikna 35 ton khusus ke ngakubuk hulu jelema nu cahuleun di alam dunyana itu matak barang sok kadinya teh ka alam kubur malaikat marbuka
eta teh malaikat teh kacirina ku jelema doraka mah huntuna teh nun lolona 40 genep rubakna 40 sentian. Itu nanya nage gegerem beda jeung kanu iman. Lamun nu disebut alam kubur diteungeur ku malaikat ku 35 ton entong anu di ruangna astana nage ngaburusut. Ulah ora matak nu disebut alam kubur lain astana tapi alam ayatna perbatasan antara alam dunia jeung alam akhirat ta eta alam kubur matak moal aya nyahoeun itu gila lah kamu diteungeur ku malaikat di astana mah ngaburusut teh beak 4 desa mah tuh teungeur 40-35 ton gitu tuh makanya kerep nengeun teh ora matak di alam teu aya nyahoeun itu matak jelema bodoh baheula nguping ustad ceramah panginten di madrasah saur ustad kade cenah ibu bapak di alam kubur teh engke bakal disentakan ku malaikat cek jelema bodoh teh ustad derek nipu gitu ka aing hayang nyaho aing aja anu maot isuk-isuk lain magrib teh ka astana depak we di makam hayang ngadedengekeun nanyana malaikat nepi ka isuk-isuk jempling ganggang acan balipan ka ustad dan mendang sok nipu sia ka aing naonnya cok ustad di dalam kubur aing nanya aing enong penting jempling ganggang acan berarti sebenarnya nipu sia ka aing disangkana alam kubur teh astana ya salah alamat alam perbatasan antara alam dunia jeung alam akhirat itu tah nu disebut jalma teh eta anu kaluar tina fisik urang anu di ruang mah cangkangna dumeh asana tina taneuh itu badak ieu mah ngawartosan bade dianggo mangga teu karep nya saran ge lain tina agama tina akal urang teh aya di mana aya nu maot aya di beuleum merencan umum nya itu kai doraka mah kehilaanan bae di ruang pangheulana itu ieu mah saupamina aya anu pupus bade di ruang wae ieu mah ngawartosan sing tingali kana jenisna namun bade di ruang wae upami anu pupusna pamegat wayahna ngaruangna kudu hanapeun cau itu nurut buat supaya buahna rada baradak namun anu pupusna istri ruangna hanapeun cikur baya senyehan kitu eta mah karep lah nek gubaing di kanjen gitu mamburung gitu nah enggalna carios Kangjeng Nabi pangna diisrokeun dimi'rajkeun ku ayana Kangjeng Nabi jabatanana neme Nabi dugi ka usia 40 tahun cek Allah Muhammad inna arsalna ka saida anjeun dilahirkeun ka alam dunya supaya jadi contoh balarea tah jelema nu bener teh anjeun naon cirina pangna Kangjeng Nabi disebat jelema bener ngan eta-etana tepika innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima aya eta Gusti Allah sareng para malaikat ngaos selawat ka Kangjeng Rasul sok diaraos di dieu nya diaraos kitu nya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi yen Allah jeung malaikat teh sok maca selawat ka Kangjeng Nabi cobi abdi rek naros lamun nya Gusti Allah jeung malaikat maca selawat mana selawat Allah mana Allah sok maca selawat teh selawatna nu mana aneh kan Islam 7 turunan teh apa selawat Allah nu sok dibaca lain maca kelas urang Allah Ta'ala mah tapi kudrat irodatna selawat anu dianggo ku Allah itu ya sok dianggo ku urang dina tepan terakhir saur Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ta eta selawat Allah teh yang dikaryakeun ku para alim ulama
dituker-tuker kalimatna warahmatullahi didamel kalimat awal genti lapadna tina warahmatullahi teh ku sholawat madak Allahumma sholli tasoli teh tina warahmatullahi sabab sholli hartina rahmat warahmatullahi hartina rahmat supaya genaheun dibacakeunana madak jadi Allahumma sholli wasallim tina assalamu alaika itu madak saur Allah ka Kangjeng Nabi assalamu ari kasalamatan kami alaika keur anjeun Muhammad serangan teu aya nu dibere assalamu kabeh oge boro-boro urang rasul nu sejen ge teu aya nu assalamu ala Adam assalamu ala Ibrahim assalamu ala Yusuf teu aya assalamu alaika assalamu ari kasalamatan kami teh alaika keur anjeun Muhammad sorangan warahmatullahi jeung kasenangan kami malah lamun digali ka dituna naon warahmatullahi teh bumi langit jeung pangeusina ku Allah dipasikeunana ka Kangjeng Nabi jadi ieu jagat teh nu Kangjeng Nabi jadi urang teh numpang dina jagat Kangjeng Nabi ngadon urang teh sararea oge dadi Allah nate dibikeunna ka Kangjeng Nabi sorangan matak teu aya bedana Kangjeng Nabi ngakukeun ieu sawah kuing teh sama rada kaluar ti lawang selamatan bedana ieu kebon Kangjeng Nabi satunya kebon Kangjeng Nabi ulas tegar ramat kapanasan tegas awak-awak langsung maju waringin pitu waringin pitu mudun berai aya kabutuna kau hirup-hirupna eta kabeh nu Kangjeng Nabi itu jadi orang teh numpang dina jagat Kangjeng Nabi nu mawi lamun nganggo kana ilmu katauhidan dina ajaran agama Islam umat Islam haram ngajual tanah haram meuli tanah yang malipir ka sisi kitu dina ilmu tauhid mah teh umat Islam haram ngajual tanah haram meuli tanah naon sahabna itu lagi ti Allah nu Kangjeng Nabi ai urang ngajual usaha cenah ngajual tanah dia tak kira teh jana maling teh teh baca haram hukumna jelema ngajual tanah jeung meuli tanah teh teh taudi we jual-jual padu wae ngajual we RT geus carekan ka Kangjeng Nabi juga kumaha teu urang ceuk Allah tong sok jual-jual barang kami lamun ngajual mah nu anjeun we tak ieu jurmiah ieu berfungsi naon jurmiah teh bab kalam bab cerita itu ceuk Allah lamun jual-jual tong nu kami nu anjeun ai urang boga naon pangaboga urang jasa Allah mah ngadamelna tanah jagat boga jasa urang ieu tanah teh ku urang dijieun sawah dijieun kebon dijieun imah tah sawah mah nu urang matak lamun ngajual ulah ngabasakeun ngajual tanah ngajual sawah da meunang nya urang ngajual kebon jurniah teh bahasa lisan hati-hati ngajual imah meunang dan urang itu kadek diserodot letak bakal natrat nepi ka akhirat mun ngajual tanah mah da nu Allah geus dibikeun ka Nabi mun ngajual sawah mah da Allah mah teu nyieun sawah berarti jasa nu urang maka urang ngajual jasa kade bahasana ngajual sawah ngajual balong ngajual kebon ngajual imah baru jauh wajah menang sampai teman jasa urang saya teh ngabasakeun gitu-gitu aja teh Islam lain Yahudi itu matak dina agama kusabab salah bahasa jelema ngatakeun ngajual tanah matak jalma lamun ngajual tanah tingali barokahna moal lila ngajual sahektar teh ngan sabulan tinggal pesak ge soe eueuh barokahan sab ngajual barang batur maling karana hati-hati dina Islam. Nah Kangjeng Nabi jalma anu bener teh tugasna sahida mere contoh sehingga urang Mekah jalma-jalma harita ningali sifat Kangjeng Rasul ngabujeng ka Kangjeng Rasul ceuk urang Mekah
Muhammad na ari anjeun saya teuing akhlak teh nganggo akhlak naon ari anjeun teu ngawalar Kanjeng Nabi naon sabna jabatan kakara Nabi teu aya tugas Nabi ceramah itu di 3 tahun dugi ka 40 tahun jalma teu beuki napuk beuki leula anger Nabi teu ngajawab Allah nyaheun ka Kanjeng Nabi mata Kanjeng Nabi diangkat ka langit mapai Mi'raj itu supaya jalma nu ngabasakeun itunya Mi'raj teh naik nah Mi'raj naik tina Aroja dan Mi'raj mata raje paranti naik Kanjeng Nabi ka langit teh mapai taraje lamun taraje Mi'raj di mana naik taraje na miheulaan terus Kanjeng Nabi ka ituna kana naon asa ngalir-lir maneh teh itu dunia mah cilaka we teh kakajiban Kanjeng Nabi teh ka langit mapai taraje diaping ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail matak malaikat Jibril ge upami ngaguru jalma di alam dunya bade nyarioskeun diisrokeun dimirajkeun Kanjeng Rasul diasar keneh geus ka dieu ngan pedang teu nepi ka dieu nepi ka lawang langit itu matak tadi ge panggih jadi tolab montong jil cilaka sing tolab itu care kali dan margi malaikat Jibril teh dampal sampean teh sabulahna teh 14 provinsi japila mun tolab ka dieu ka idep jeung mubalikna ge moal bener gitu mata malaikat teh ayeuna teh di lawang langit di ditu gogoleran ayeuna aon cenah guru-guru kitu pas mubalik itu ya nyarioskeun sejarah lahir Nabi anek tolab Kanjeng Nabi eta malaikat teh turun jangjangna salamar nuruban nu hadir dina pengawasan ieu nah naonan malaikat Jibril mangaoskeun istighfar kanggo nu hadir dina tempat pengawasan sadaya nu hadir di dieu ku malaikat dipangnedakeun hampura ka Allah taala turun di asar teh nya nepi ka ieu ge can balik teh ngadaguan mau balik-balik geus kesel teh kira anggusanana saya mau balik ke pusing jangan gitu dan karunya ke malaikat jeung tuluhun meureun teh daguan jadi ilah kedeung deui gitu naik ke Kanjeng Nabi di lawang langit mentok Kanjeng Nabi sabab papanggih jeung malaikat anu gede silahna kan hiji-hijina malaikat nu gede mastakana ajana di lawang langit turun ke alam dunia tara naik ke langit tara kawan sahabna gede ting silahna namina malaikat Jabaniyah dan naonan teh malaikat didinya ngurus hayam pelung aya hayam pelung hiji-hijina teh jago teureun anakan pamatukna tina emas itu teh pamatukna teh sakinda satengah olah lamun coprok teh pulih we sakinda satengah pamatukna unggul pramona 50 kiloan tina emas teh buluna teretes ku inten berlian mandian unggal jam nah malaikat leukeun geus alus kongkorongokna eta hayam teh kongkorongokna teh unggal waktu salat kongkorongokna maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tah hayam eta teh kongkorongokna kakupingan ku hayam nu aya di alam dunya timimiti nu beger nepikeun ka aki-aki hayam nu sarolehna wungkul nurutan kongkorongok eta nu kumaha cenah nu saleh teh jalukna itu jalukna mah saroleh da di jelema oge sarua itu anu saroleh mangan lalaki awewe mah moal aya nu saleh kajun tolabul ilmi unggal poe moal saleh awewe mah moal cik ka mana-mana ge eueuh dalil awewe saleh nu saleh mah lalaki pek we cenah hartikeun nya hayam oge aya nu saleh anu mimiti nincak beger mah sorak can pati alus napas ponok ngadenya hayam eta maca tasbih teh diajar
hayam eta oge maca tasbih ngan napasna ponok kene mata kongkorokna ke ponok sakitu we berarti kakarek diajar itu lamun aya hayam kongkorokna diajar kene itu anu geus beger mah badak serakna ngan teu boga lagam itu nya ari aki-aki bagus pengalaman mata kongkorong ngaga yang puluhan tapi ngagoler ya kongkorong awas hayam itu ngaca selawat nah naonan teh hayam teh ngelingan dunungan eta teh waktu salat dimimiti disada nepikeun ka ngagoler huluna eta dunungan teh gudang subuh arawe hayam aing wae nu nyatu uut jam 3 geus carina dunungan nu di bajuan di calanaan aing nepi ka tikor range uat teu deui gudang pusing ngelaporanna ka Allah Gusti adi mah geus teu sanggup nulikeun hirupna ge pasrah we ka Gusti mata kongkorongok terakhir janari kopulu hideung we sok-sok terus modar eta teh bakat geus pusing ku dunungan teu deui gudang naik ka langit kahiji patepang sareng Nabi Adam alaihissalam kulitna Nabi Adam teh bodas semu koneng jangkungna 87 meter nuju calik dina kursi gede kursi ge taretes ku inten ya bilih neng haroyong tepang sareng Nabi Adam dirinya udah caket lawang langit kahiji dina itu mah teh jauh tinggal gok panggih we di dieu ulah bejana ngungkul urang turunan Adam kadina di langit kahiji aya itu naik ke langit kedua tepang sareng Nabi Isa can dimaotan Nabi Isa mah hirup keneh nah Nabi Isa teh can dimaotan bongan ceuk bahasa urang kampung baheula mah sok nyesakeun sangu sahuap itu tah jelema sok nyesakeun sangu sahuap teh sok gila paehna kitu teh itu nya Nabi Isa nah maka kitu panuju waktu di alam dunia teh Nabi Isa aya tatanggina istri ngalahirkeun puterana teh pamagot kasep bedegul carogena sumping ka Nabi Isa Gusti Rasul itu pun bojo ngalahirkeun pacikeun bae ngalahirkeun parantina we mah isana nyieunkeun di layar itu maksudna nyieunkeun dipangdoakeun japun anak bae soleh. Sok cenah kami ka itu sumping Nabi Isa ka bumi na tatangga nya we orokna teh tos diibakan tos dibedong barang Nabi Isa bade ngadua eta budak teh hiber tina tempat sarena pung ngalangkahan Nabi Isa cerek nete di tengah imah barang salengkah cerek ka tengah imah teh gede na beratna teh jadi 3 kintal setengah sekali luncat teh untung teh terus luluncatan masa kali luncat teh jadi 3 kintal setengah kaget teh Nabi Isa barang direret ku Nabi Isa terasa bade ngadua deui brai aya tulisan dina tarangna ana adu wallah kamu cik bahasa urang mah kami teh musuh Allah teh ya teh terus Nabi Isa ngaduana balik ka ibuna bu geuning kitu tah putra teh da kumaha Gusti Rasul tinggal itu na tarangna da urang Arab maca kalimat Arab teh kudu diartikeun nya Gusti Rasul geuning kitu mangan nyangakeun ku masaena nyeunkeun widi cenah kami budak negeri paehan we moal bener bakal ngarusak balarea mangga ca isaena kitu mah madak ceuk Nabi Isa da jelema mah bangorna teh ngan semet beuheung kaluhurnakeun jadi lamun dilaan semet beuheung kaluhurnakeun mah guru soleh tah kitu teh eta we nu ngacokeun mah semet beuheung kaluhur madak ceuk Nabi Isa laan paing kaluhurna serepet nyebut pedang maksudnya mau beli dilaan kaluhurna wungkul mana naon kana nama itu disabet ku Nabi Isa lain ge jawara teh di kadek kalah ngahulang mah itu ngelok taorok teh cuma lapat taorok kene berat panon kencana beurang sebelah pupus kareprek ka budak teh namru cana ku Nabi Isa jingjing cangkengna awas urang ngajingjing bangkong cana kepalidinya teh kakuloneun alam dunia dipalih kuloneun alam dunia teh ceuk na kitab
didinya teh aya gunung gede nah 1000 lipeteun ti gunung Himalaya gede nah di luar alam dunia disodok ku panangan Nabi Isa eta gunung diangkat teh ngajungjung ta gunung gagah Nabi Isa suk budak nu meunang ngadek teh turuban nepi ka ayeuna eta budak hirup itu ngaranna dajal teh di harita nepi ka ayeuna teh hayangeun asup deui ka dieu hayang ka alam dunya deui matak pagaweana teh ngorowotan gunung we ngan dikersakeun ku Allah taala keur sebut-sebutna ngorowotan gunung ngong wae anu adan balik deui gunung teh seperti anyaran ngagencet teu aya nu adan ngorowotan deui aya nu adan kanal deui kitu jeung kitu we tah ieu sing emut kana sejarah nengkeun bae istri oge nya urang mangabela alam dunya itu matak adan teh kudu rada kerep geunai can duge adan we gitu bisa anu nanyakeun naon cenah adan lah aing penting geus rejaban gitu nek aya nu bijil mun adan sabda mun di alam dunya tos di aya nu adan hiji-hiji adan asup deui ka alam dunya bijil tah dajal teh ka dieu matak 1000 kali euyak-euyahan jelema nyebutkeun dajal cenah geus aya di alam dunya bijil iraha teu ngaji ngajedog we itu menjalkeun cenah tereh tiba heula ge tereh ngancan bijil kasebut di alam dunya masih kana aya nu adan moal daekeun asup dajal maka dieu matak sing gertel adan ya wayahna wih ti dieu ge tadi jalan teu adan itu waduh adan mah bijil mangkaning gede teh di mana asup ka alam dunya laut numpang jerona sa alam dunya di dajal mangan semet mumuncangan jerona teh dan naonan teh asup ka alam dunya dajal teh neneangan ustad nu diteteangan teh bangsat mah teh da dulurna itu ustad nu ripuh teh gerewak kiai ustad ajengan ditewak temong-temong ka umum bari mamara gaji teh diasah itu tewak ustad teh temong-temong ka umum dilukeun jelema teh ngaku pangeran ka aing mah dirab gaji teh dina cung-cungan nepi kana sirahna pada barudak ayeuna sudieun jadi ustad teh eta ge diancam aja dirab gaji dina bujurna teh nepi kana sirahna mending jadi bangsat wae itu jadi kebangsaan mah diusahakan berdiri tongkok itu kalau rada dajal deh Allah terido lamun jelema diacak-acak ku jelema hiji barulah turun Nabi Isa ka alam dunya tah fungsi Nabi Isa teh namatkeun anca anu tadina karek beunang panonna hiji dan dilawan ku urang mah moal kuat gede teuing jelmana itu pada jeung Nabi Isa hajang urang anggeuskeun sabaru teh karek beunang hiji tulusna ilmu alaq wae huluna teu teh Nabi Isa buntung paihnya anda dajal name Nabi Isa oge dipupusan kitu sejarah naik di Kangjeng Rasul dugi ka langit ka-7 malaikat Jibril Mikail teh wantuna neraskeun nyalira weh karokro ka mustawan ka Sidratul Muntaha di dinya Kangjeng Rasul dipasihan jabatan nu kadua risalah. Jadi pamenang abdi Kangjeng Rasul dimi'rajkeun sanes kenging salat tapi kenging jabatan Rasul sabab lamun Kangjeng Rasul dimi'rajkeun meunang salat teu boga jabatan Rasul tetep di alam dunya moal bisa ceramah sabab jabatan anak kakara Nabi teu aya dalil Kangjeng Rasul ceramah itu nya dipasihan teh jabatan Rasul tos gaduh jabatan Rasul naroskeun ka Allah Gusti saatosna abdi gaduh jabatan Rasul naon atuh pidameuleun abdi dijawab ku Allah aqimus sholat jadi sholat jawaban tina pertarosan Kangjeng Rasul saatosna gaduh jabatan Rasul itu jadi menang dua hiji jabatan Rasul dua sholat lungsurlah ke alam dunya dugi ka alam dunya dinten Kemis jam 8 ayat itu tadi diteraskeun wa mubasyiro namanya Rasul ceramah itu hei umat-umat kami nyaan anjeun hayang narurutan kami nya akhlak naon cenah eta teh akhlak Allah ngaranna Islam
kami milu hayu tah dados gaduh jabatan Rasul naon tugas abdi aqimus shalah eta Pak Kanjeng Rasul teh sejarah ringkes Kanjeng Rasul diisrokeun dimirajkeun eta teh sebagian alit 10 juta rupa anu ditinggalkeunana sablamun dibaban kabeh ku abdi aslina peryogi waktos minimal ceramah di dia 350 tahun teu sanggup abdi ceramah di dia kudu 350 tahun buyatak itu mata kliwatan we itu sejarah ringkasna eta mudah-mudahan ku barokah berjamaah kanu hoyong kanu karesa yuk urang diajar salat ya itu entong dihitung waktu lah waktuna kudu ilmu tauhid mun aya nu nanyakeun sabaraha cenah urang salat teh sapoe sapenting saelingna kitu salat ya jadi salat sapoe sapenting teh saelingna ajeuna 5 waktu make utar atur waktu nanti salat mah ti alona ge saelingna sabab nu teu eling mah teu wajib salat dik ka mana oge pada saya jalma maghrib sholat isya meureun keur teu eling teu kudu dipaksa gitu jadi sholat sampai saeutik teh saelingna gitu rupina dongeng ti Simaldi sakitu apunten anu kasuhun nyusai mudah-mudahan janten ilmu manfaat barokah nulepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وبأزواجه